Ulah wara carentil sim kuring 40 tahun bakal nolak diherian kuno umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angin nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak ngalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah mulang calin ci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek nijing sila bengkok sinembah. Sajah husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidah qori-qoriah tokoh agama alim ulama nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuh lemur kades kadus RW RT BPD Lepetur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patembatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun meuli pulpen pasti keur nulis, lamun dagang pasti hayang untung, lamun nutani pasti hayang hasil. Hari ibu pangaosan hayang naon? Aing geus da eta nana. Tapi si hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka geura tanyakeun ka ustad nu deukeut. Da pulpen oge dibeli teh keur nulis. Ta ari ilmu keur naon? Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya rumasa teu urang boga ilmu geus jadi oncor keur hirup urang. Da kadang-kadang mah urang mah baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit wae. Kabeh ge arapal kasalagi kudu hormat tapi naha jamotrot wae. Kabeh ge arapal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea malahan Quran geus sidik wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu tapi naha ustad ge sok burger wae. Berarti lamun kitu ilmu teh karek samet apal can jadi amal paingan atuh poekeun hirup sedengkeun nu ngaran ilmu mah lain sebatas diapalkeun tapi kudu dilalajuan mana amalna. Tahan da. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Hiji jawabanana jelema nu bersih hate. Da ayeuna ieu ngariung ibu tiung saragam baju saragam keur nanahaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tah nu hese mah lain tiungna, nu hese mah lain jilbabna, nu hese mah lain gamisna, nu hese mah nyaragamkeun eusi hatena. Nah teu sadar ayeuna umat Islam nu aya di Indonesia urang teh keur teu saragam. Quran sarua, hadis sarua, kitab sarua, kiblat sarua, Islam sarua, tapi naha bet pasea tong nyalahkeun Quran, tong nyalahkeun hadis, salahkeun aya hate nu teu sarua. Mata kerumus nu ngaran hirup ku ibu nu kudu didangdanan teh adalah hate. Sagelis-gelisna ibu hampura hayang gelis mah babari komo keur nu beunghar mah petinggal meuli we skincare. Buka tiung beungeut bodas punuk merenge. Hayang geulis mah enteng tah nu hese mah ngagelisan eusi hate. Matak nu ngaran kahirupan berjamaah salat kudu nembongkeun berjamaahna hate, berjamaah awak tapi hate teu berjamaah bubar ti masjid ge picacapekeun ngomongkeun salat batur.
Genah ya ceramah ya leban unggah tuh. Mata hirup mah kuncina hate. Ibu kali-kali ngareneng jeung teri, meuli teri, bangke teri hampir 30.000 sakilona. Coba jalma sagelis-gelisna jalma cicing di pasar, maot tuna di pasar, moal aya anu meuli. Artina geuning ngagelisan awak mah kena kuruksa. Bau kideng jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuh huntuan seuri lucu pada nyiuman. Nini beak huntu seuri da kada kaing kah keung atuh. Abah baheula keur ngora nuang sukro dorok-dok mata kerseun ngadenge keur ngora geus kolot mangedar sukro ngaduneng bal di jero sakabeung mah huntu kateleg sukro kaluar. Mata geningan nu ngaran hirup teh kena kuruksak, hiji nu moal pernah ruksak tah eusi hate mah. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu tina ieu riungan can tangtu kabeh menang ilmu gumantung eusi hate. Lamun jalma bodoh saban geureuh ka batur keur mah bodoh saban geureuh komo pinter moal teu ngaliak batur leuwih pinter ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku kailmuanana. Naha sumberna adalah hate nu kotor. Keur mah hirup sangsara kata mah tudang-tuding wae ka batur beunghar dicuing nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul, batur meuli kongkorong majarkeun meunang anyuk, padahal mah keun bae we. Keur mah hirup sangsara tudang-tuding ka batur, lamun ku Allah dititipkeun harta ka jelema nu kotor hate, sangsara wae geuleuh ka batur, komo beunghar moal teu sombong ku pangaboga. Matak maju munurna manusia gumantung eusi hate nu sabenerna. Ja keur naon mah jeung kudu sombong, hirup mah sakadar disebut. Nana gerhana ku batur disebut ustad kiai ajengan palebah mana kiaina palebah mana ustadna hareupeun Allah mah teu butuh gelarna hareupeun Allah mah butuh gawe saenggeus boga gelar. Nah mungkin ustad pasea mah nya pagawean ustad gurger. Nah mungkin nu ngaran ulama pasea teu mungkin. Nah sabab ngaran ustad kiai ajengan boga tugas anu pasti warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Gerang ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya anu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat jeung kalingsir. Dibawa kana tugas ternyata urang karek disebut batur. Karek disebut ustad karek disebut kiai, karek disebut ajengan, teu kudu legek-legek teuing can gablek sawarga atuh. Aduh. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disayur dibikeun, tah cek batur nana gerhana ustad penta jamna dibikeun moal. Tah ibu teh suudot. Jigana ieu mah beuki lila ceramah beuki doraka jelema teh. Tapi da ibu ge sarua lamun di imah boga perkara anu dipikarasep tuluy ku kuring dipenta dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Mata hakikat nu ngaran hirup teu kudu legeg ku disebut batu. Ayeuna usum pilkada harayang jadi pejabat ngolo-ngolo karahayat cing geus jadi datang deui ka imah rakyat pret. Disebut pejabat teh ku rakyat jara di pejabat eueuh rakyat narek mimpin cucungu. Matak sanggeus jara di pejabat teh tong legeg-legeg teuing turun atuh ka rakyat, hargaan ka hayang rakyat, hargaan ka nyeri rakyat, hargaan ka bingung rakyat. Rakyat teh butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat teh butuh waos nyoros cos nu penting mah aya buktos. Naon hartina ngaran pejabat lamun rakyat teu kabelaan. Weh geul atuh da. Matak gawe nu ditempo mah gawe lain sesebutan. Naon atuh gawe? Lamun urang ngareneng jeung beo da sakabeung mah urang era ku beo teh. Beo bisa subhanallah, beo bisa alhamdulillah, beo bisa Allahu akbar, beo ge bisa la ilaha illallah. Urang ge sarua bisa. Naon nu ngabedakeun gawena? Ari karek urang bisa nyebut subhanallah mah beo ge bisaeun nyebut subhanallah nganaon gawena subhanallah maha suci Gusti Allah beresihan hate nu kotor. Ai dina bibir subhanallah tapi naha batur nyan gedong nyeri hulu. Ari dina bibir subhanallah batur meuli mobil ratug angen. Ayeuna bibir subhanallah batur meuli sawah si eta ka rumah sakit. Ayeuna bibir subhanallah batur meuli mobil si eta ngadon modal. Berarti nu nyiksa awak sorangan lain Allah tah nafsu sorangan. Bener keheul atuh dah.
Matak nu ngaran hirup Allah nyimpen wahyu. Antara wahyu bakal aya perlawanan tina nafsu. Tah dua perkara nu aya dina awak ibu antara wahyu jeung nafsu. Mun ibu pasea jeung salaki make nafsu hiji jadi randa, kadua budak jadi korban, katilu rumah tangga awut-awutan, 5 tahun kaharep pan kaduhung sabab hese boga salaki deui. Magejeng para katangtang para ketengteng magejeng hayang uwihan deui. Matak naon lamun omean ti ayeuna. Ku nafsu dek teu nafsu kumaha atuh keur ama ka salaki dikoncar teuing bahasa si bagong. Ragrag talak harita keneh salaki kasigeun disebut bagong. Budak korban, ibu jadi randa, rumah tangga awut-awutan, taung nuding Allah salah ke nafsu ibu. Balik atuh kana wahyu, kumaha lamun ibu ama ka salaki wiridan. Ama ka salaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ama keneh yasin. Ditangkep ku salaki gebro duit 2 juta. Jawab ku ibu sadaqallahul adzim. Jadi randa moal budak jadi korban rumah tangga ararawet. Itulah fungsina wahyu. Pertanyakan karena awak urang gede nafsu gede wahyu. Gede nafsu. Matak jawabanana jelema nu bareng jeung wahyu innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Mana bukti Allah bareng jeung urang teh? Hanya sebatas keur maca sholawat bareng jeung Allah, bubar maca sholawat naha ujub datang. Keur salat bareng jeung Allah bubar salat tapi naha melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna. Keur pangajian kieu bareng jeung Allah bubar ti dieu di beja-beja ka batur ti mana ceuk ngaos atuh. Berarti lain bareng jeung Allah nu jelas nama jeung ujubna. Well. Eueuh atuh. Ta ieu pangajian naha bareng jeung Allah teu percaya. Aya deui pengajian isu nu ceramahna kudu ustaz setempat. Nah mungkin jamaah lobana seperti ayeuna. Heuh berarti ibu teh berarti lain jeung Allah, jeung naon? Hayang panggih we jeung dina TikTok. Nana gerhana ceramah nah jeung Allah nyao. Ulem deui tahun hareup tong dibayar sampai sepeser acan. Datang moal. Ta ibu teh doraka 2 kali suudon deui. Mun kuring ceramah teu dibayar, kuring teuing teu datang, catat ku ibu, berarti kuring lain jeung Allah, jeung naon, jeung duit. Ieu barudak sholawatan nah bareng jeung Allah, teuing. Andai kata hidup diundang ceramah kanu jauh, teu dibayar sampai sepeser acan, tuluy diulem deui, deuk datang deui moal. Jawab mata hakikatna innallaha ma'ana. Saestuna Allah babarengan jeung urang teh. Abot bro, manusia mah kadang-kadang bareng jeung nafsuna lain jeung Allahna. Bener. Tah keuna euy. Keheul atuh da. Matak nu ngaran hirup mah gumantung eusi hatena. Tuh lalajoan ku ibu daun ragrag teu bisa munian dunya, tapi lamun daun apal kana panon dunya moal katempo. Lamun jelema geus bersih hate bakal bisa lalajo ka alusan batur, tapi lamun jelema kotor hate beuki alus batur beuki rujit urang nempona. Ieu ibu hajat, bapak hajat, ieu teh hajat. Keur anu resep mah bagja euy boga budak disunatan dihajatkeun ku akina, ku ninina, ku inungna, ku bapakna, milu bungah urang keur nu alus hate. Keur nu goreng hate mah nanaon kigituan. Nilai hate pak bener matak nu ngaran hirup teu kudu legek-legek teuing nilai hate nu sabenerna. Andai kata urang disingareupan ku jelema nu kotor hate saalus-alusna ibu anggar jelema nu kotor hate merujiteun bakal dicokelan we ka gorenganana teh naha da sistemna atuh tina hate geus ngewa. Ngaran-ngaran jelema disingareupan ku kang ewa saalus-alusna omongan urang saalus-alusna akhlak urang tetep nu ngewa mah bakal rujiteun. Matak tong coba nerangkeun ka alusan urang ka jelema nu ijideun naha beuki alus urang beuki lieureun si itu. Anguran lalajoan ku ibu tong sok ngaladangan jelema nu sok ngahina, tong sok ngaladenan jelema nu mitnah, tong ngaladenan jelema nu ijid. Tuh lalajoan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk mah diantep ke ragrag sorangan. Si itu ngahina, ngaledek, nyaci maki, tong dilayanan bisi sarua gelona, antep engke ge eureun sorangan. Nya tacana ka mama tetangga teu ngomongkeun wae tuluy kalem ke eureun. Di mana geus nyeri huntu.
nyata cager deui da ka puskesmas engke geureun di mana geus maot ngan Allah boga janji manusia mawa dosa antara manusia dek salat dek zakat dek saum dek ibadah haji ditolak teu diterima nah sabab aya di alam dunia ceng-celengan doraka jeung dosa can bisa silih hampura antara manusia jeung manusia Allah nolak ibadahna lamun di dunia boga keneh doraka jeung dosana well matak wayahna ibu boga dosa di dieu teh kata tangga kabaraya bubar ti dieu tepungan hampura kitu bieu ngadengekeun ceramahna gerahana kuat kaharti pisan geuning salat urang zakat urang sagala rupa urang teh ditolak teu ditarima lamun maneh dongkol keneh ku urang hampuranya bisi emak isuk maot ngahampangan di akhirat kadua bisi ibu boga dosa ka salaki bubar ti dieu wayahna tangkep aya cek salaki teh kunaon maneh jeung dilebay balik pengajian teh jawab ku ibu tobat paling kuat 2 poe nying hareupan alam perbedaan jelema nu bersih hate da moal riweuh urang kudu sadar Pak urang teh di Indonesia ngaran-ngaran di Indonesia perbedaan pasti bakal terjadi apan bapak jeung ibu ge boga budak teh lantaran ngahiji beda lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan lumayan ku silih hargaan borosot Cipejuk coba lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing gitu. Aya langit, aya bumi, aya luhur, aya handap, aya alus, aya goreng, aya bener, aya salah, aya daek, aya kedul, tong nuduh nu jauh, tong neang nu anggang, korehkeun nu deukeut bae. Nu mibanda sifat kitu lain batur-batur teuing, tah awak urang ge sarua. Bener jeung salahna, daek jeung kedulna, alus jeung gorengna, luhur jeung handapna, aya di awak ibu ge. Bener. Batak ibu geus bisa dijilbab, tong popolotot teuing adu teu dijilbab teh. Nah, apan ibu ge baheula pernah dijari lomba batu, oi hayang ka neraka, kumacik itu juga maneh ti heula. Kudu sadar yen ibu ge ayeuna bisa dijilbab teh, pan bareto mah saha. Tuh. Ngaku geuning dilejing. Budak ABG dilejing merek ketenteng, alus we aya tempeun. Nih dilejing, cuman tieu teuing geus ngolokop kitu. Matak nu ngaran hirup, bener salah, daek kedul, alus goreng. Manusia pada miboga kudu bisa ngamaklum karena kesalahan batur da urang ge osok salah jiga batur sapanjang urang ngewa kanu salah tong coba-coba ngomongkeun urusan bener cicing rada hese eta sapanjang hate ngewa keneh kanu salah ulah coba-coba ngomongkeun urusan bener nah urusan bener teh keur memeres jelema salah aya nu bijil ngadon ngewa berarti urang ge teu bener ulu tadengekeun mun memang urang bener ulah ngewa kanu salah apan fungsina jelema bener teh ngomean jelema salah ieu mah hirup bener tapi popolotot kanu salah keur naon bener lamun ngewa kanu salah apan fungsina bener teh keur memeres jelema salah da urusan nyalah mah soal babari ibu nyangu gigih dihoak ku salaki teh balik teuing babari ngahoak mah Pak kumaha ceuk ibu atuh kumaha nyangu nu bener adu ka teuing baledog ibu ku cangkir karek bisa nyalahkeun can bisa mere contoh itu salah anu paling total heeh batak dina alam perbedaan wajar hirup mah sampeu keneh ibu mawa sampeu datang ka imah jieun gegetuk jieun comro jieun misro jieun kicimpling jieun peuyeum anger teu kudu pasea comro jeung misro dibalikeun mah sampeu keneh sampeu indit karena dapuran awi dekul tuar jadi pipiti jadi boboko jadi ayakan jadi nyiru anger awi keneh awi dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, dek Jamaah Tabligh, anger Islam keneh Islam. Nah maka jeung kudu ribu. Lain pedah kuring beda jeung batur. Daur ti bareto. Pan kieu. Teu baheula ge. Nah atuh teu digamis, teu diudeng, teu disorban, eta mah pakaian kebesaran para ulama, para kiai, para santri. Kuring mah da can sadar jadi santri, can sadar jadi ustad. Matak hampura we kuring mah jelema biasa, pakaian ge biasa-biasa, ngomong ge biasa we, Sunda. Embung ku Indonesia sintak tektok. Pan ibu mah kitu geuning ka incu ge awas jangan main sisi balong nanti teu jebur pan teu balik teh. Awas jangan main sisi solokan nanti palit keh. Kurumuy aki nanti kota, oi cucu kakek dicari-cari gok di dia asa teh balik. Bisa kuring ku Arab bisa. Nah atuh teh ceramah ku Arab, ibu lieur abdi jangan.
Cobaan ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh ibu. Boro-boro ibu orang gemeuna kapalkeun saja jalan. Tepikeun berdasarkan budaya na masing. Mata di Indonesia pasti terjadi beda. Maca sholawat nu sarua beda. Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala tohaha rasulil haha Garut. Leos ka Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik. Leos ka Banten jadi hohoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah Banten dek Banten, dek Tasik, dek Garut, teu kudu masalah, teu kudu asa aing panghebatna, anger nu dibaca mah sholawat keneh sholawat. Kali-kali lamun aya nu maot, ibu milu tahlil geura sok. Dan nu tahlil ge tilu cara di urang tahlil, nu tungkul nu gideug nu muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah di juru hudang-hudang dahar cenah. Aya nu bari ngagideug la ilaha illallah cing teh mang naha teu tungkul. Tempo aja aku maneh nuntunggul mengadun sare jadi emang digudag gideg ngarah teh sare tak eta nu gigireun muter illallah bari sajam setengah nada bubar tahlil teh dahar-dahar acan kuat pias golokok di buruan digondeng tak ku RT makanya ngisukna teh ceramah Idul Fitri deh cenah kumaha penting cenah jangan ngan bener cenah ahli gede dan jika abdi mah tepung jeung Allah. Nah cing teh belegug buraung nyebutkeun tepung jeung Allah. Talung urang tepung jeung Allah daripada si itu nelpon Allah gitu. Komo geuning aya mah aya musyawarah jeung Allah saksina malaikat. Cing teh kumaha teh tepung jeung Allah teh nah geuning kitu cenah nya Allah teh ranyai dianggap kica-kica Allah ku si eta. Nu tungkul nu ngagideg nu muih anger nu dibaca mah la ilaha illallah. Nah teh kudu paseh. Ustad ge barareda ceuk. Mama hayang ngulam ustad nerangkeun bab karuhun Abu Ya Muhyiddin ti Sumedang. Mama hayang ustad teh anu pinter maca sholawat Kiai Haji Salimul Apip di Kutawaringin. Mama hayang bari curhat Mamah Dedeh ulemna atuh. Pan loba geuning curhat dong, iya dong mah caroge abi mah nya burutnya teu usaha. Kumaha ceuk Mamah Dedeh sok pake ku sia. Curhat maka Mamah Dede. Mama hayang ngulem ustad teh anu pinter Quran jeung hadis jeung kitab Al-Marogi Ibnu Katsir segala rupa eta mah Ustad Adi Hidayat. Mama hayang nu jiga ojek online urang. Da beda atuh Pak mun diudang nu digamis jeung mustami teh jeung sumping Al-Mukarram nyuhunkeun pidu anak maupun anak da ka urang mah eueuh karek nolot tina mobil juga well kuat assalamualaikum dia nyalamperkeun ka imah nah aya nu minta doa eueuh nu minta dipoto rabeng nah cangkangna olahan komo nu teu masuk nanyakeun si ibu di dieu pangaosan cenah ustad ge telat kitu bari ka urang teh maka ulah nurutan nu geus diudeng nu geus digamis mah entong bisi teu kamentalan hayu urang silih ajenan sacarana sacirina teu kudu riweuh. Mama ngulam ceramah teh hayang anu lentong agim tiku tidinya tah tiger kalong lentong raoseun saudara-saudara yang budiman alhamdulillah bisa hadir di tempat ini apakah ibu senang berjumpa ya yang kurang senang hidup itu harus banyak berzikir ya bu ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang tidak berzikir tidak akan tenang. Dan orang kurang berzikir kurang tenang. Ketika ibu pacaran sama yang tampan baik beunghar jadi jeung nu petot. Tarimakeun zikir ka Allah nah nu beunghar bari kasep mah loba salingkuh. Ai nu petot papan mungeun da teu payu. Sadar ini bukan panggung ini panggung Nana. Jadi mau pamit ya. Karunya nu hajat kudu ngamplop kaduaan. Cara agim Pak. Mama hayang ngulum cara mata nu bari nyanyi. Roma Irama mah bari nyanyi. Dok cicing heula aku. Ibu-ibu
Ka masjid tara, pangaosan tara, tapi soleh. Cinta abdi ngahulang kunaon, eta ibu-ibu ka masjid tara, pangaosan tara, tapi soleh. Heupan soleh ibu mah ukuranana salaki hayang dahar, sangu geus nyampak, salaki hayang sare, ibu geus di jero. Kitu we ukuran soleh keur urang malah. Teu kudu riweuh-riweuh teuing. Padahal pangaosan tara ka masjid tara, cinta ari ibu naon ka masjid tara, mama talung ngadeng oma kitu. Nah, pan oma mah dakwah nage ku nyanyi, cinta palebah lagi lagu naon, istri solehah. Cinta kumaha laguna ngahari jeung abdi hari teh. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan terindah. Cek nu tukang keur ngaromongkeun urang kuat kadenge pisan. Sangka. Eta sora asep teh alus sora. On bang. Datang ngomong gitu teh eueuh. Komo palebah rek mah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Oma dakwah namun musyrik itu. Roma irama dakwah nak ku nyanyi. Orang Sunda dakwah ku nyanyi saha Darso. Eta aya judul lagu Amparan Sajadah. Kamari mah abdi ceramah di Tasik nu hajat teh da rabeng ka hareup nu 500 nu 1 juta merena teh. Nah ari di harare-hare. Kamari abdi di daerah Tasik pisan galunggung ceramah teh lagu eta. Oh nu hajat teh rabeng ka luhur. Di dieu mah kalau kaseurian mereh henteu. Dina amparan sajadah ieu suara geus dialus-alus ka taun hideng abdi sumujud pasrah diri nu lamok burat lah nu dosa nyanggakeun sadaya-daya buru ngadon parasea teh gede dina amparan sajadah. Sehat mang abdi ya mang abdi. Tah lamun ieu BPD wawuh ti Bareto syukur bejaan batur. Sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocogi. Eta doa teh khusus kanu mere. Ayeuna teu mere mah pek we ngadoa sorangan. Dina dah kawari menang 2,5 juta amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nolak timer ada gede hati diri nolak mokot kudu sarada gede nyanggakeun sehat yi aduh nuhun lah ari tadi menang teh goreng ngolo. Oke, orang bagi-bagi kalem dah. Oh, kan bae da dititipkeun di dieu ge heula ge pek. Taya deui pang saha tuh kada. Dakwah penyanyi. Loli budaya wayang, pan wayang ge nyanyi. Nada lengit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jenggelek jadi satria kanca. Engke da kudu kaharti atuh. Ece sehat, sing sehatnya wartosan wargi-wargi. Ada meureun teh nu hajat loba dulurna aing ngaran-ngaran. Tadi ade naik dek. Aduh. Alhamdulillah Gusti. Asa sumanget nyanyi aing mah katimbang ceramah. Ambo. Da urang mah jelema mahal urang.
Ada Astrid mah yang menang sakieu kudu ngoprot kesang. Urang mah karek dina amparan sajadah juga bro gedenya. Halus ngolok. Taya deui pamuntangan, taya deui. Taya deui taya. Ampun. Nyanyi ge dakwah. Palebah mana nyanyi dakwah, kolot baheula lagi ku nyanyi dakwah. Itu buktina di masjid, aki-aki niupan mik. Beletuk geuning aling umat muslim yang muslimat. Hayu aki enan engke tah 20 tahun hareup kitu tah. Hayu urang berjamaah salat subuh ayeuna setengah genep maghrib. Nyanyi wujud kidamba komuholafatulil hawadisi kiamuhu sok make besok sok bakal menang gede kegiatan itu wujud kidamba komuholaf nuhun lil hawadisi kiamuhu binafsihi wahdaniya kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan haliman hayan sami'an basiran mutakaliman wujud kita bakom mukhalafatulil hawadisi kiamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat terus ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan haliman hayan sami'an basiron naon eta ngaranna nyanyi matak cekurangnya sholawat ngan dinyanyikeun ngare nyanyi matak ulah cekekan teuing nenen selewet kitu-kitu ku sia we atuh tong cekekan teuing kana metode batu naha da urang ge barang taruha Roma Irama takdirna jadi penyanyi matak dakwahna teh ku nyanyi bacana cek tatangana ge kitu mun cetot ditajong ge da alus mah cetot ditajong aduh pan ibu melun cetot ditajong aduh kitunya Roma Irama lain make nada aduh lamun bapak nitah nyangu ke pemajikan gerah nyangu geus burit tah Roma mah lain kitu gerah nyangu tos burit kumaha pemajikanna Al-Fatihah ada yang teh apa da urang ge beja mama ngulum ceramah teh hayang nu keras eta mah Habib Bahar jeung Habib Riji mama ngulum ceramah teh hayang anu make budaya wayang sabab wayang dakwah lewat budaya mana bukti wayang lewat budaya eta geuning bab rumah tangga mapak baya kenalara dehin pinasti panggih nah bener merenya takdir teu bisa dipung bagus baraya takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya tina kakawasaan pangeran buru ya nepi kieu ya pangeran bener orang dewa teresepeun ngana wayang lain teresepeun teu goblok duit teu guna padahal moal beak sarorog sawah mapak baya bayu kena lara balangsa keur bobogohan mah rumah tangga teh dianggap indah geus gejebur mah rumah tangga teh ieu korban dalah lebay keur bobogohan mah tuh ditanya kamu udah makan belum kirim beas udin lain loba tanya penting-penting ditanya kamu udah tidur matak ngabalas ge acan nah ari cinta jadi boloho jatuh ditajong lalakina kamu sakit kumaha budak awewena iya kamu perhatian banget coba yang nugas kolot ge jatuh ditajong kumaha cek salaki eta batu eta cokor naule atuh
mapag baya kena lara nu dipapag pi atoheun pi bungaheun gejebur rumah tangga ta ieu korban sadia atuh da kitu tah lalebain atuh komo mah jeung aya bahasa kieu nu keur bobogohan engke keur ayeuna keur ranah belegog maka jeung engke keur ayeuna keur geus ranah mah waluh alam kolot jadi wirang bener Bu mata keneng dengekeun tong sok kagodak ku bibir jalu waradul wungkul jiga nu hareuh ibu pilih pada uih jalan gede kene naon urusan jeung teu kawin-kawin ari ibu ka ibu mung dina dikawin lagi sieun habene ka puskesmas batuk ke habe jadi nada adalah tradisi adalah budaya kebiasaan. Jadi di Indonesia mah dakwah teh kudu ngalibatan kebiasaan. Contoh leutik ibu pangantenan tawa nyunatan disebut sawer panganten. Sawer panganten teh asal mah tina Hindu mata bahasana ge bul kukus menyan kamanggung nyambuang kawang awa buratu cek urang mah demal biak sarorog sawah moal nyambuang kawa buru sampai kabatara neda suka kabatari neda sugi kabatara neda suka buru amin ruun turun jati rahayu manjing walagri greget euy kalakanya oh HP api walagri sapapasna abdi kikian teh anu bangga makinan ceuk aing oge darah Rika ge hade ustad ieu leuwih hade ban ageun teh aki kata Rika teh bibi kata lamun abdi engke nyunatan budak teh ditabeuh anyau nyata batak judul lagi engke nyunatan budak pan berarti jauh kene dakwah palebah mana dakwahna palebah ngawurkeun beas wur awur beasna di awur deui kitu awur beasna di awur tega awur beasna di awur beasna di awur naon eta makna ngaburkeun beas didik ieu budak nu disunatan teh sing bisa bageur ka batur sing bisa ngawur ka dulurna ngawur ka baturna ulah ai Bandung disumbang ari Aceh disumbang ai dulur sakalaparan ge diantep tong sok salah barang bere ai nyumbang ka batur jiga nu heueuh ai dulurna kalaparan diarantep yeuh sabenerna mah nu kudu ku urang dibere teh lain batur tah dulur heula kakara batur ulah ari dulur beunghar kakara di aku ergi abdi aya nu sangsara palebah hajat di titah ngumah wadah tong sok kitu darah mah moal bisa dibersihan anger we katurunan mah urang komo nu paling paur inu bapak geus maot anak dogdag parebut warisan harta diparebutkeun bari maot ditinggalkeun well keur naon parebut harta tadi bakal ditinggalkeun keur sok pikir ku ibunya gedong sigrong mobil mewah sawah lega anger maot mah teu milu gedong sigrong balik makan nyurang kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah anger diantarkeun mah ku pasaran matak nu ngaran hirup keukeuh nu kudu dialusan mah amal sorangan lain bab etan
mata hargaan jelema miskin sanggeus beunghar teh sabab si miskin mah gede jasana. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana tahlilan. Mata lamun di dieu aya jelema beunghar tuluy sombong ka nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur, komo jeung dulur. Heeh atuh dah. Tuh paingan atau paingan blus ieu barudak teh budak anu disepitan teh dikandung ku nu ngaran indung 8 bulan lilana, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sangkot seak sang gudubrak. Ripuh ibu ngandung teh ripuh, palebah mana ripuna nangkuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nangkarak sidikan eungat. Ibu maleuna lalajo ceramah nempokeun bibir urang we. Itu di tukang aya nu ngomong ku bawelna. Nangkuban sok sieun bitu nyengir sok sieun bahe nangkarak sidikan eungat. Init ka dokter bawa ka bidan hese wae heuheueunan cokot apanan gunting digunting ibu krek. Tinggal ku bapak-bapak ibu-ibu palebah nyebutkeun digunting teh kuat ngabiri gidig. Ih, coba bapak-bapak kieu. Da teu ngalaman. Ngeus digunting budak dibesot balikna keluar dicokot deui pan jarum jeung kaputan dikecos ibu dikaput aya makhluk 2 nu ke ibu dibelaan saha kahiji anak matak digunting ge kunaon dikaput salaki matak kade mah geus ngalahirkeun antep gunting ngungkul antep tong dikaput moal teh ieu ngamuk nyeri ibu nyeri matak hampura pas sahebat-hebatna bapak sagede-gedena kumis bapak anger kapangih beger dijigir mah ku pamajikan ampun mah sekali-kali deui nya ge bapak BPD kumisna badag anger kapangih beger mah disinter ke cicing dah paling keung tah ieu makhluk paling kuat teh kaum ibu-ibu matak ulah coba-coba urusan jeung pamajikan bapak Allah boga masalah salaki mah sajam angeus jeung ibu mah 15 tahun ka tukang dibahas keneh ya baheula lagi 15 tahun ka tukang ngabonceng saha maneh teuing sabaraha giga eta otakna memorina teh kuat ngan elehna ibu teh kudu kieu teh ibu buat baeud jemedad-jemedud bapak nu kudu ngarti tong ditanya dan nu keur baeud ditanya mau nyegab kunaon mah baeud kusia tong ditanya Kang lamun pamajikan keur baeud kudu kumaha atuh bapak nu kudu sadar aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang toong padaringan geus kosong toong lipstik geus disokelan ku bilik toong wedak geus dekong tengahna toong duit ngan 10.000 ge galetekan budak ngamuk hayang jajan listrik nit-nitan anu nagih rabeng meuh baeud oge atuh bapak cicing gigireunana cabut duit 5 juta asongkeun ka ibu mah ieu acis 5 juta keur baeud dibere duit langsung ngagabruk lain tadi eleh nu kitu mah tah artina kudu pada ngarti salaki ka pamajikan ka salaki naha sababoga cita-cita hayang boga budak anu saleh bener ripuh ngandung teh nangguban suksin bitu nyengir suksin bahen angkana sidikan eungap bawa ka dokter sing jarak jelag segede kieu atuh kesang gilu atlet bapak mah ngalaman lamun raheut geus sok kaput tong dibius moal teh ditanjok ka dokterna. Tapi hebatna ibu-ibu pak nyeri ibu ngalahirkeun teh nyeri kadu sabiriji budak 7 ongkoh nyeri boga 7 coba bapak dihitan perih daek 2 kali terus wudi jujur bapak iya tah maknya aya nyeri boga 7 bari ibu teh hakikat tambah diruksak geuning patuangan ke parawan sakitu alusna mata ti bulusur kutu ti jali ke simet ti soleda cak-cak aya na bagara sok cak-cak teh na beuteung ibu dengan jedog nah geus babaraha hilang teuing naon teu apal eta nah ada bapak mah henteu matak bapak-bapak hampura ka pamajikan teh kudu nyaah adatna gorengna teu balekna teu ejregna dahar rumah tangga meunang urang teu kudu bebeja ka batur da batur mah ukur bisa ngageunggeureukeun ukur bisa nyengsirikeun ukur bisa nyuetan jeung ngeprokan nu ngarasakeun mah urang keneh duaan well korosot budak kadunya bijil pan kawajiban kolot al asma'u mina du'a bere ngaran sabab ngaran bagian tina kahaya mata kuring nana gerhana sabab kuring lahir ke waktu gerhana bulan meuje coba lamun gerhana panon poe tutung pan kolot balem bere ngaran teh gumantung kajadian Senin neni Salasa asa Rebo abo Kamis iis Jumaah boga budak 2 ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah sar Rebo
baheula merengaran begitu. Ayo nama atuh da barudak geus kapangaruhan budaya luar, mata ngaran teh Korea, ai kulit hidung. Pagawean museuh. Odo ai ngaran Franky rek-rek. Deketkeun we atuh jeung agama. Ngaran jeung budak teh make Muhammad alus, make Ridwan alus jadi Muhammad Ridwan. Ai kuring mapanana gerhana mata nasib teh teuing pi ustadeun teuing pi naoneun da asa eueuh ngaran ustad. Bapak ustad nana gerhana asa eueuh. Ngaran ustad bendahara Rade Abdullah Gimnastiar Hade Pak. Habib Rizik, Habib Bahar, Peleketek nana gerhana. Teuing bayah tarima. Tapi deui ketang alus ngaranana teh. Palebamana alusna eta kolot baheula. Utun ingi jabang bayi nu karek lahir ka bumi. Ulah saturut-turutna mun lain turuteun. Ulah sacokot-cokotna mun lain cokoteun. Ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun. Ayo Bapak BPD saha namina? Pak Unang, HD jadi pejabat tapi dinyanyikan jadi goreng. Ulah salengkah-lengkah mun lain lengkaheun Unang mah nya. Rek anggar ngaran alus mah kuring. Bere ngaran anu HD sabab aya di balik ngaran aya doa kolot. Nu kumaha atuh budak nu soleh teh? Urang jawab. Budak soleh teh hiji, budak nu alus ka inung bapana disebut birrul walidain, geus boga pamajikan, geus boga salaki. Budak nu soleh mah alus ka salakina, tilu alus ka dulurna. Catet ku ibu, budak soleh teh hiji alus ka inung bapana, dua alus ka salakina, tilu alus ka dulurna. Goreng jeung nu tilu deuk salat, deuk zakat, deuk saum, deuk ibadah haji bebeakan ditolak teu ditarima. Sapanjang hiji inung bapa nyeri hate ku bibirna, dua salaki nyeri hate ku sifatna, tilu dulur teu akur jeung dulurna. Ibadah mah teu kudu reueuh, cekelan nu tilu hayang surga. Alus ka inung jeung bapa, kikian teh modal saha? Modal kolot, anak mah ukur gadat. Pangausan hayang nana gerhana, hiburan hayang ada astrid, peuting hayang bajidor. Kolot mah deur ngariung ban. Euy, saha nu keur boga duit? Nah, mah jeung seuri. Hayu urang ngariung, der ngariung. Ah, pan maneh mah cenah jelema aya piraku. Aya oge da sidik gede teuing pengeluaran da teh ratusan juta. Asli abdi apal ieu merek nu kieu. Iya nu diteuneun eta luhur background. Iya mun dicitak ku abdi 35 juta nu kieu wungkul, padahal nu keterpal ya tuh. Tuangeun geus sabaraha jutaeun gerasa. Iya sound system HD atuh ieu mah kudu 6 juta mah sepeuti. Can hiburannya, naon hiburanna? Wah nih. Oh aya. Oh bener. Gerak balik teh. Aduh, hiburan kuat bintang tamu Iting, si Garut, Iting Channel, Dea Gemoy, Ica Maresa, Arti Kitty, itu ngaran asli mah ya Arti Kitty deh, Resti Tiu, Bintang Pantura, Prangki Ajma, seberapa puluh jutaan iya genep jelema, can kahana Ustad Nana Gerhana, ratusan juta dipakai hajat ridho, kolot ridho, melaan saha? Melaan anak. Pertanyaan anak, wani teu anak bebeakan melaan kolot. Kadang-kadang geus boga anak, boga pamajikan, sok poho geuning ka kolot anggaran belaan mah anak jeung pamajikan anak, bener? Matak hampuranya kan geus karawin boga anak tong diseret-seret kan. Keur mah urang teh ka kolot tiba heula nyusahkeun, tiba heula ngajengkelkeun, tiba heula ngeselkeun, cing atuh geus gerde budak diseretkeun ka kolotna, nepi ka iraha deuk ngabahagiakeun kolot teh. Kaya nini-ninina kuat gergeteun kabeh, ngan tempo budakna mantau ka aing mah. Ieu mah ceramah teh asaku karareuna pisan. Bae cenah Ustad dari doeun inung bapak urang mangasuh incu. Bener inung bapak ridho.
ngan aya Allah nu teu ridho. Bener inung bapa mah ridho da piraku incur diteundeun di tatangga. Ngan aya Allah nu teu ridho. Aduh, kabalik tadi bakal pasti aja anak-anak lain. Kadenge cenah nyai ka tadi ceramahna gerhana. Ulah sok ngariweuhkeun ka kolot, atuh mah bae. Senangkeun kolot. Nah, baheula ibu minta duit ka kolot teh mere kunaon ku teu boga. Suatu saat ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot, ibu curi. Nah, kolot teh geus eueuh, rup ku padung, rup ku lembah katuruban teu beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit. Ulah urang ngeunah-ngeunah baju alus tapi kolot sapotong teu ka bedag. Ulah urang ngeunah-ngeunah cicing di gedong sigrong sedengkeun kolot mah nyuruh culukan cai hujan ge memang menerkeun. Ulah urang ngeunah barang dahar tapi kolot mah hampura pak, beas lagi menang anjuk ngahutang. Anak nu saperti kitu dorak ka dunia, dorak ka akhirat. Beunghar di dunia ngan sabatas ka tempok, tapi hate rujat bebeakan di akhirat komo sebab indung teu bika ridho ka anak-anakna. Weh. Kena juga nih areling tadi. Naon aya? Kadoli. Bekas sindiran pek bae dek teh diulun deui. Bae. Tapi pan heueuh kudu nepi. Bahkan Nabi Muhammad engke di akhirat geus cicing di sawarga turun sujud ke pangeran. Kunaon anjeun Muhammad? Kami hayang mere syafaat ka umat kami. Jug ngancek Allah ta ieu golongan nu ieu tong dibere syafaat. Naha goreng patut ka indung bapana ngajajah ka kolotna ngajadikeun hate ku bibirna lengkah jeung sagala rupana pedit kanu jadi indung bapana. Tong dibere syafaat Muhammad. Ternyata pitulung Allah diteuneun di nu ngaran indung. Al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Kayak ngancek si winanya. Halimun di pucuk gunung. Dituluikeun moal aya nu ngaledak mere deui moal. Sakitu we sapotong. Ban urang mah mahal. Nya. Enari ibu kemana kamu? Jeung sapotong teu ngeunah. Kepaur aing mah. Apa bujang? Entong ngomong kitu, teh nyontohan teu ejreuk ka bujang teh. Aku jeung sapotong. Naon? Oh, lagu. Ada nama itu baru ada tukang ngabejaan, sepotong. Ajak si Wina. Indung mah tunggul rahayu, bapak mah tangkal darajat, mun munyung ulah ka gunung, mun rek muja anyao tak kita lamun nyawer teh sok ngaco nyanyi teh. Lamun disawer deui mah bae balik deui abdi mah, balik deui. Astagfirullah. Patre aing mah hayang nyoba kanu kitu da. Lamun ibu boga salaki saminggu teu dibere duit deuk menta moal. Waduh. Waduh. Teu percaya. Anggar we dibere leutik mah. Beng, mahikanan aing. Ieu we ka salaki teh. Mata ka maot teh hesa nilep kieu habeun. Untung Pak Kadus pinter nyokot duit 5.000 teuneun aleungeun ieu kieu sorangan. Eta mah ulah dipercaya dongeng waduh. Sing alus ka indung, sing alus kanu jadi bapak. Budak batur meuli motor, budak urang acan nyegruk kolot mah. Gusti paparin abdi milik hayang nyugemakeun nu ngaran anak. Bener Bu? Budak batur meuli HP, budak urang acan. Nyai, keur naon maneh nempo HP babaturan, bikeun nyai bisi nyeri hate. Bener tuh Bu? Kolot banting tulang kesang luat leet ngoprot melaan anu ngaran anak. Pertanyaan, aya teu anak banting tulang melaan kolot? Cantang tuh matak paingan surga teh aya di bawah telapak kaki ibu. Sugemakeun indung jeung bapak urang maka Allah bakal mere sugema kanu jadi anak-anakna. Weh. Dua. Budak soleh mah geus boga salaki bakal alus ka salaki. Nah, pendidikan indung bapak nu soleh. Lain ngablo salaki Allah teh kalah memotoran teh api-api arisan soreng kana Bang Emo. Kalah we banget glowing anu nagih rabeng. Atuh ingat nyawa.
Nyata malamun kena suatu kebenaran. Temenang keluar ti imah tanpa bareng jeung salaki, temenang ngasupkeun jalu tanpa aya izin ti salaki. Lain kumaha ieu teh cara mah teh karadina gitu. Baik. Oh, bari nu koprok ge maranehanana nu kitu. Salaki balik usaha, papageun lawang panto lain ulin wae teuing. Tak dengekun. Bari jeung tetangga teh, iya manehna ge bola gitu. Kitu teh. Balik salaki papageun lawang panto, bapak geuning sumping rengkuh ieu teh ka salaki teh, lain kieu wae atuh. Cek salaki teh nya mah gek diukna Bang Barung cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki. Bapak punten cai dengan cai bungkul teu ngaya gula. Suruput ku salaki diinum jiga nu amis. Ternyata nu amis lain gula, nu amis teh budi ibu ka salaki. Geus kitu cokot leungeun suntangan. Ulah coba-coba nyebutkeun bau kesang, aya duitna beuki. Ngesuntangan bawa ka cai cenah mani, ta ieu odolna, ta ieu sabuna, ta ieu sikatna, tah ieu anukna. Geus mani papageun ku ibu sarung koko jeung kopeah, kebutkeun sajadahna, mangga bapak geranna tepan heula. Dekul salaki salat ku liwat ibu ka hareup, deuk naon? Nyuuh nalahunan salaki. Hampura bapana capelung seri putunuh geuning bapak melan jisim abdi, tiba heula nepi ka ayeuna abdi can bisa jugembakeun kanu jadi salaki. Puputon kemang kadaton buah kolbu cengceman jiwa, hormateun abdi dameun abdi. Hapunten bapana, hapunten. Tapi ya teh jujur ceramah teh jero teuing da direretan teh eueuh nu kitu. Eueuh tak komo nu tukang mah eueuh pisan. Itu tanda make tanda kieu. Ngan bapak-bapak ngadengeun ceramah kieu mah lebok. Tapi jawab ku ibu, heuh kitu bebengok. Urang ge eudeuh kikituan ka salaki. Ngan salaki nu kumaha heula di kitu-kitu teh atuh. Urang ngeusan eueuh. Soalnya bapak nu bakal kasih nira. Salaki nu kumaha? Salaki nu bener-bener tanggung jawab, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Dadangdan teh atuh blush on teh sabaraha sok harga blush on, lipstik sabaraha, anu 17.000 mah kaciri pan kaluhur pias kahandap beureum. Itu. Nah, pika barang dahar nu hajat ge digegel aya lipstik 17.000. Cing teh ibu barang tuang ngegel senok. Sieun antol kana kuang ke beak. Apal nu mahal geranya. Apal lipstik mahal mah tuh. Merekna ge 350. Wedak 400, pupur 700. Da 1,5 juta mah teh keur nu kieu wungkul. Batak bapak tong ngarep-ngarep pamajikan geulis lamun alat teh dibere, ai bibir kudu beureum, ai dibikeun seureuh. Habeune kudu amu cuy nyepah heurnya. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Magra nyangu tabiasna, magra masak tapasageunana, magra mandi tas sabun jeung sagalana, magra ka kamar tuh spray jeung simutna, magra ka imah tah imah gedena, magra nyao, magra balanya tah cecehna, geunah teh ibu boga salaki kitu. Bari ngareret atuh. Kadenge atas heuh bada urang lalaki geus ieu antep urang kenyar betuman sing alus kanu jadi salaki salat zakat saum ibadah haji goreng patut keneh ka salaki salat nu mana nu keur dibaraca ibadah nu mana nu keur dipigawe hakikatna surga aya di indung aya di bapa jeung aya di salaki ibu. Telu sing hade ka dulur lamun ibu boga budak tilu kuring yakin nu hiji bakal beunghar nu dua bakal biasa. Rata-rata kehidupan begitu. Boga budak 5, 2 beunghar, 3 henteu. Boga budak 6, 4, 3 beunghar, 3 henteu. Papatahan ku ibu nyai, maneh teh boga dulur lanceuk 2, kahandap hiji jadi 3. Maneh anu beungharna wayahna tong wa kanyumbang ka batur, tong wa ka barang bere ka batur, tah reret mah dulur-dulur maneh keneh. Sedekah paling hebat lain sedekah nu dibikeun kanu jauh, tapi sedekah paling hebat tah dulur nu deukeut, ulah ai batur ka Sumbang, ai dulur kalaparan di Arantep. Aduh. Ya. Sing harade jeung dulur. Aya urang kali yatim teh di dieu. Mana? Dek, sini dek. Naik. Rek dibikeun duit da moal dibawa ku urang. Naik. Pian, mana pian? Ya dek. Sok sabaraha urang sok ka dieu. Sok dilatih bagus. Ibu dangukeunnya anak yatim, sanes nini yatim.
Abdi cenah abdi. Anak yatim, lain nini yatim. Dek. Dek. Mana? Doa. Dek. Dek. Gede milik ibu dokter diberi duit. Aduh. Dek, ngan doaan. Sok. Baru tong era-era. 1 2 3 4 5 6 7 8 salapan 10 11 12 13 14 15 Bos ya. 16 17 18 19 alah kuat pas menang 2 juta aduh. Ya 2 ya. Naon? Nami. Oh sok atuh. Lain teh tadi itu. Ke pasar kira. 2 juta mung 2 juta 100 2 juta 200 lamun hayang jadi 3 juta teh 800 deui pira ge. Ya teh 22 jadi lamun hayang 3 juta teh 800 deui pira ge. Sok lah neangan lah nyokelan. Ini si tanya 1 2 3 4 5 6 genepan Bu. Deal. Bener ya. Mung. Sim nyeget. Sok mumpun can dibagikeun. Sok dek. Yuk. Sini dek. Aduh. Bu, meni teu disenal sudah dong. Deal sakieu. 1 2 3 4 5 6 tujuan. Kami hendak. Mana? Lah ini melin yatim. Sidik donatur. Lain yatim donatur. 22 ya teh. Hajat. Pas 3 juta. Jadi lamun hayang jadi 4 juta teh 1 juta deui. Nyaho. Apal deui. Kaya hajat berkah teh nu kieu. Jadi kungulem abdi, tuluy abdi nyanyi, tuluy mere, ku abdi disalurkeun, lain teu butuh karena duit. Ngan abdi apal di dieu teh aya budak yatim nu kudu diperhatikeun ku sararea. Mata kieu teh embong ini yatim embong. Kuku. 1 2 3 4 5 6 7. Deal 7. Deal. Adio. Di mana sekolah? Muara Ciwidey. Oh, SD. Ngaji tuh? Ngaji. Di mana? Asufkiah. Di mana Asupiah teh? Santren. Pagi. Oh, alhamdulillah. Cita-cita yang jadi naon? Ustad. Wah. Cita-cita yang bener. Jadi ustad mah mana rasikona leuir jodoh. Apaan sibuk wae? Kumaha? Baik. Wios. 40 aca. Da sibuk wae pan. Jadi baik. Bener ya. Oh, kade ulah kebeger ulah bios-bios tapi boger teh ayeuna. Dek lamun di pasian cece kanggo naon? Taya ibu cokot pelajaran ku ibu. Lamun ibu dibere duit, ibu kanggo naon? Geus aya jawabanana nya. Tapi budak, dek ya duit keur naon? Duka. Berarti bingungan Pak. Dibere duit teh Dek pernah nyepengan artos 300.000 teh. Ente ayeuna we atuh ya. Nuhun tuh ka Bapak Hajar. Oh itu. Dek kelas sabaraha? 8, kelas 2. Di mana sekolahna? Oh sami di ditu. Oh teruskeun nya. Ulah putus pangharapan pedah urang budak yatimnya. Sing teger, sing kuat doakeun indung nu tos teu aya. Saha nu tos teu aya na? Mama, sono teu ka mama. Doakeun nya sing soleh. 1 2 3. Dek. Kamu kelas berapa? 11 teh. SMA. Serius SMA. Tapi nah abi can kumisan ieu mah enggeus. Teu jadi. Eta artos keur naon? Kembalikan nya. Oke, siap. 1 2 3. Dek, kamu uang keur naon? Ceceh keur naon? Simban. Ngaji teh di dia keneh. Kade ulah kanu jauh, mending nu deukeut.
Da maju mundur na daerah teh kudu deket lain kudu jauh. Murah deh. Da kalau disebut matre. Kelas berapa? Alumni mah. Nah, alumni teu ngaji deui atuh lebar. Ngaji deui batuh. Ulah aya keluar ngaji mah nya. Da tamatna ngaji mah, komo ngaji hate mah teu tamat-tamat. Angere goreng atuh teh. 1 2 Halo, nih. Dan begitu lo. Oh bener. Di mana ngaos di dieu kana sami? Heeh, tuluskeun nya. Kudu hormat ka guru. Ulah pernah ngabangkang ka guru. Kadang-kadang urang bodoh ai ka kaberkahan ku guru mah jadi hade asli demi Allah. Dede, sekolah. Terus lulus di mana? Lumayan sih. Oh itu Ustadz Aprosnya almarhum. 1 2 3 1 bener nanti luar itu susu itu bisa salah. Kau. Ya tukang son mere. Aduh, aing mah capek urang duit nama ku batur. Ebo, sem goreng bade Kalembang ayeuna teh. Lain asa kadang dege magrib nah hayang nepi ka jam sabaraha atuh. Isa pan urang nu caramahna ieu kumaha urang we. Mudah-mudahan urang kali disipitan sing soleh. Bapak hajat ibu hajat da kikian teh duit gede moga-moga we sing kagantian deui ku Allah. Lamun kiamat teu kagantian Allah mah pasti ngagantian teh di dunya ge di akhirat sing jadi nilai infak jeung sedekah. Ibu-ibu sing sarehat, sing jarag-jag, sing paranjang milik, dareukeut rezeki, aya nu udur sing disehatkeun, nu bacupit rumah tangga sing disakinahkeun. Disim kuring atas nama Nana Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun waninggalih nu dipamberi hampuran keteda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.